Wah, hebat mau foto di dompet pemajikannya tak? Majikan kan orang itu. Non fungsina tak? Mau foto pemajikan di dompet? Apaleun. Ieu tehnya lamun urang bisa boga masalah gawe. Nah, seperti lamun penyakit mah contoh bisul, roromeun, kekeongeun, nempoe foto dompet, foto dina dompetnya foto pemajikan urang langsung cager urang. Asli pokokna mah masalah naon-naon cager pokokna mah ku ieu mah. Da masuk ieu da emang langsung cager urang mah masalah teh gitu lamun ayeuna urang ketarusin kan buka. Terus ayeuna ieu loba ieu gawean emang nyari foto kan loba masalah itu di pagawean teh. Emang tah lamun urang ningali dompet, lamun ningali foto pamajikan urang mah masalah teh langsung tuntas. Jadi lamun urang ngeusian teh langsung aya gitu naon pencerahan lah gitu ibaratna naon solusi teh aya langsung keluar gitu. Urang malamun hendak urang ge dibawa di dompet. Tapi nah bisa kitu nya deh. Nah justru eta mun urang teh jodoh ieu teh. Penasaran urang mah. Bener eta teh bisa ngaleungitkeun masalah. Justru orang teh mah bawa teh nya lamun orang di kantor terpusing keur naon teh urang ningali we ya dompet pamnon ningali foto pamajikan urang sorangan langsung eueuh masalah teh pokona mah kabeh hilang dibandingkan urang boga salah di pamajikan urang sorangan mah. Anjir, berarti eta pamajikan teh loba masalah gitu. Leuwih tinu anu dipikeun untuk urang sebenarnya mah. Bisa langsung eueuh ningali pamajikan urang. Ya kitu nanya. Tapi kurang ge asa teu ngarti gitu. Tapi kita merendah kieu-kieu ge emang geulis sih menjikan urang mah mentak. Urang mah moal selingkuh lamun di jam. Iya, urang mah euy nganekeun maneh macampur lah. Aing mah ieu mah. Pemajikan sugan mah Siti Ratnasari ieu. Pesona aing lapina sih.